Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sama dararama mugia sararehatnya. Amin. Mudah-mudahan sing daralamang sadayana. Amin. Amin. Balik di jeung urang sadayana puntennya. Ieu nembe karena jeung urang sadayana. Perkenalkeun heula atuh. Sok kisah. Nami abdi Windy Widianti. Rizky. Nami abdi Alfi Haryani. Alright. Urang tiluan teh bade Q&A. Cek bahasa orang nama Q jeung A gitu. Q&A jeung pemain film naon cobi? naon coba? Naon sih? Naon coba pemirsa? Mungkin pemirsa nu leuwih terang nanya. Komen kami nu apa komen di handap ya pemain film naon gitu. Boleh. Filmna nu jelas cinta urang pabelit. Oke, supaya henteu lami nya urang langsung undang wae pemainna. Kamana pemainannya? Nya mangga. Atuh duka. Oh, mangga urang undang heula. Atuh mangga atuh. Kita akan datangkan pemain cinta urang pabelit. Silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan orang Ae. Urang Nur Indah Cynthia. Jadi apunten ya teh nu sanesna saaraya nya. Ya, sabi. Kabarana sih? Biasa. Nuju milarian duit 20 juta sapoe. Siap. Ketika kita sibuk nanya. Aya naon ieu teh? Pada Q&A, Mas. Q&A teh naon sih ya? Kayak apa ya? Pertanyaan. Pertanyaan. Siap. Di netizen gitu kan. Kade nanya tong aneh-aneh. Harus positif ya, komen yang Mangga. positif. Kajen ditanya. Ajeun. Iya. Kan menang ditanya. Siap, bade naros naon yuk? Sok mangga nu istri heula. Sok nu istri heula. Arek naros ka pemain-pemain ya Kang Ae jeung Mang Indah. Oke, langsung selanjutnya kita Q&A yang tadi ya. Silakan. Pertanyaan siapa yang mau bertanya duluan? Windy dulu. Sok Windy naros ti payon. Pada kasa. Pada kamang hae we. Bang Ae. Pertanyaan pertama adalah Mang, motivasi sanes motivasi Mang. Tapi awal mula amang bikin YouTube, bikin eta konten naon cinta orang pabelit teh kumaha Mang awal mula? Jadi kieu sih nya. Eta teh sebenarnya mah kisah pribadi coy. Bong. Ya jadi nama ya teh menang motivasinya di official Permana Tinggal anu di Purwakarta teh geuning. Wah, official Permana Tinggal bisa kitu nya. Biar aku arurang teh bisa nya. Ima sekalian belajar oge ka official Permana Tinggalnya. Mudah-mudahan ya abdi sadayana tiasa nyusul gitu. Amin. Sakitu rem. Terus Sok terus tadi sok abinya gantiin nanya. gantiin. Gantiin pemirsa. Nah, kali Yuk. iya tuh kan jadi teh Ayeuna. ayeuna teh abdi bade nanya teh ieu motivasi aranjeun teh nyen nyen film cinta orang pabelit teh naon cobi Mang jelaskeun. Oh, tadi motivasi atas berarti tujuanna ya. Tujuanna mah jadi di pikiran berarti pikiran abdi mah nya daripada ulin teu paruguh gitu. Jadi kan enak sekolah kada lulus. Jadi daripada teh kegiatan gitu. Daripada teh kegiatan mending orang berkarya daripada orang bergaya ulin teu paruguh nu akhirna kayak bakal teu paruguh di wae. Bener Mang, Mending berkarya. Siap. Alright. Siap. Again. Saat ini pada naros. Mangga. Nanti wing. Wing ada naros artinya. Wing pang tukang nawa itu naros. Pada naros gantian wing nya. Menangnya pemirsa narosnya. Menang atuh. Pada naros ka sadayana we lah. Wing masuk yang sadayana wae. Pada naros. Iya teh merenang orang ti Sunda Dadasnya. Mohon. Ti Sunda Dadas. Ieu teh mimiti berdiri teh ti iraha sih? Berdiri sebenarnya mah Sunda Dadas teh pertama kita ngepost video teh di Instagramnya. Jadi anu teh acan follow Instagramna follow heula @dadasunda. Tah anu aya di handap ya. Alright. Nah, siap. Wala jadi eta teh di saatos
abdi galau manjang. Jadi ingat nanti genep November berarti ini terus Agustus, September, Oktober, November lah berarti 3 bulan 4 bulanan deh jadi kita karak setahun gitu. Jadi awal mula nama ti Instagram gitu. Jadi aina hoyong merintis ke YouTube, alhamdulillah nembe sabulan. Alhamdulillah. Iya cicing wae taruh ditanya. Tadi kan nanya nak kabeh. Ayo tanya gimana? Iya. Manis. Iya. Jadi manis. Jadi menang nanya wing. Mangga. Apa arek nu sana salah? Mangga. Apa pemain nak nanya ka wing? Jadi kru kemana sana? Ayo. Tadi atas mengenai motivasi dan lain sebagainya. Ayeuna mah berenang urang teh termasuk pertama nambah khusus nama bari naros indah yang tadi manghay wae di dua nana manghay enak indah bari ditaros naon bari naros upami itu yang namanya aslinya Ya, asli. indah asli jelema asli Topeng. bersih palsu gitu bari naros ya neng indahnya neng indah enak sami tos dulu sebenarnya Ya. berenan batur mah darah ramal itu iya tah iya mah pada ngajelaskeun weh ya berarti batur mah darah ramal itu iya pada ngejelasin kumaha sih carana urang supaya alasan ka orang tuana kunaon ngadamel ti filman wae gitu kumaha sabatna Tinggal kan itu. izinanana orang tua ka indah Jadi maaf izina gitu. orang tua apa menyetujui kan batur mah darah ramalnya pilih penonton halal terangan gitu atau oh iya halal kene terus ada ramal film kumaha izina gitu berenang kumaha Izin. Oh nya izin mah nya. Izin weh. Kami jika nu sanesna gitu gitu. bade bikin syuting gitu nya. Syuting. berkarya juga Karya. ker intinya mah kieu meureun artisan mudah-mudahan ge kadituna jadi artis beneran gitu kan Kan jadi artis FTP nya. Ada diajab. entong atuh Artis ajab. Jadi mayat teh. Aja. artis adab mah menang asal tong diadab we Ya, atuh ah. Sok. Deh. deui bener Bade naros deui sok Windy Ya sadayana we ieu mah nya. Sadayana. termasuk kuing Ya. onto Abdi pada naros ieu kan sudah teh tos loba mang penggemarna alhamdulillah. alhamdulillah mudah-mudahan syukran Nah, we. kaharepna bakal kumaha mang aya naon di sudah teh. Ya pokoknya mah kita nya ke depan mah bakal merintis di nonnya bakal ngaluarkeun karya-karya anu insyaallah nu bakal luar biasa deui anu leuwih teh ieu. Amin. Soalna naon anu kamari mah abdi nembe pemula gitu. Jadi ya wajar lah. Ya. Jadi insyaallah ke depan mah bakal lebih wah deh gitu. Karya yang Insyaallah. lebih berkualitas ya mang ya. Wah, siap. Lebih Seperti itu. Ada Ih, kumaha coba motivasi. ke depannya rek kumaha? kedepannya Arek kapan arek pas ya wajah urang gitu. kumaha tuh Ke depannya rek pas ya jeung urang gitu. arek jadi pemanis video makin pas saya aja mang hae. Ah. Cabok deui. Cabokna makin cabok jeung. Oh, jika semakin kenceng mah iya berenang. Itu pribadi. Dendam pribadi itu jelas. Saya tambah cuma acting doang ya. Actingnya guys. Terus atau sih sakit doang. Hanya abdi aya hiji info ya puntennya. Oh nya, wilujeng. Sate acan berakhirna video ieu jadi kan ieu mah konten ti kru nya. Apunten ngaganggu. Pokoknya bakal aya film selanjutnya jadi sama nya temana sama sarang official Permana Tinggal anu film Tenar. Jadi Tenar menceritakan tentang permainan anak kecil. Nah, kita filmnya bakal menceritakan percintaan pada zaman Anak besar. anak besar. Enggak, Besar. cinta yang 1980 lah, sekitar tahun Pokoknya mah segitu. tahun sakituan menurutnya. Heula Cuma ke belakang. anu gedena. Siap. Pokoknya gitu. Jadi nya siap pokoknya gitunya. Nah, jadi yuk openingnya ya 1 2 3. Now you know all the things we can't hide. I could tell you about all my dreams right from the start.
kumaha gitu nya. Wah, mantep tuh opening na. Mantap ya. Salah nih. Oke, Salah ngomongnya. Bapak gitu opening na ya. Siap. Atas ya, abdi sakit we. Mohon Mohon ngajangkeun balik kumaha. atur nuhun Ah, waktu sami-sami. Siap. Datang. Lujangnya mudah-mudahan kin pemirsa sadayana narongton kurang. Amin, Insya amin, Allah. amin. Mudah-mudahan lebih rame seperti rame deh. Nyamung sakit wae meureun ya Kang nya. Rame. Iki geus pada maghrib ini ya. Sarepnya. Sarepna mohon. Ya pokoknya hatur nuhun atos waktuna, lalajona sareng mudah-mudahan urang sadayana tiasa berkarya ya. Siap, siap. Buktikan orang Sunda ge tiasa berkarya. Siap. Hidup orang Sunda. Hidup. Hiji deh tong hilap terakhir, tong hilap like, komen, tong hilap nu beureum naon? Subscribe. Subscribe. Siap. Kritik dan sarannya juga boleh Ya, ya? boleh. Boleh. Komen sebanyak-banyaknya. Siap. Oke, atos ya. Atos Sok tutup atuh. Poinnya mung sakitu wae nya urang Q&A na teh. Q&A. Aduh, biasa orang Sunda masuk ke rese nya biasanya. kijil lah. Nah, ya kitu wae hatur nuhun ka sadayana, mudah-mudahan salamina urang sing aya di kaberkahan, sing sararehat, sing lancar sadayana. Amin. Atuh anu aja ge sing suksesnya. Amin. Mohon hatur nuhun ka sadayana. Hatur nuhun oge nya. Siap, Pak. Ayo siap. Mohon Aduh, itu jadi pemanis wae. pada pamitan ongko hatur nuhun ka para pamirsanya, pada pamitan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karunya ini kabarin enggak?